Eta sing jadi pikiran geus jadi bujeng parawan, kasepuh tong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalma pasti ripuh, bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh. Nu jadi suluh neraka jalma kakolot doraka, Gusti Allah pasti murka ngasupkeun kana neraka. Karamakeun ngahormat mun hayang menang syafaat, tong wantun ngalawan omat, nurut pasti menang nikmat. Ari rama eta sepuh anu maparin pituduh, nu jadi anak sing rengkuh senang nepikeun ka sepuh. Bapa teh tangkal darojat nguruskeun anak masyarakat, tiap isuk bapa angkat nyaah ka putra teulat. Bapa nyaah ngabelaan anak sieun kalaparan, nyiar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan. Nyaahna bapa ka anak kuli nanggung nektak mundak, suka najan lecet tak mun mikir dugi ka botak. Si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan, keur bekel ka sakolahan bijil kesang tina badan. Najan capek teu dirasa, najan ripuh ge kapaksa, ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa. Usaha teu meunang embung, angkat neti sruk-sruk tidung, neuneuda ka Maha Agung. Bapa eta bapa rejeung indung, indung bapa ngaduakeun ka anak teu eureun-eureun, indung jeung bapa namplokeun doa jeung banda dibikeun, sangkan anakna salamet di dunya jeung di akhirat, ti Allah menangna rahmat, ti Nabi menang syafaat.